Di rumah kawargi-wargi pemancingan murah meriah. Nu kenging nage separan-paran aya betok, aya gabus, aya mujair, aya ikat mas, itu khusus di rumah sok. Kawargi-wargi bisi hoyong mancing di dieu sok dongkap. Aya gabus, aya mujair, aya ikan emas, itu khusus. Wah, ieu mah pemancingan nage murah meriah tinggal ini aja lagi cuma langsung aja tuh bisa memancing tak kawargi-wargi upami ayo mancing ka di rumah pemancingan murah meriah murah ini nake khusus ikan emas tinggal ayah tanah nage akan dijual lihat tinggal kita mancing di rumah murah meriah kayak naga aya betok, aya bogo, aya ikan emas, aya gabus, tentu mayan aja murah meriah duka sabaraha lah. Daripada kolam naga agung, tinggal aja. Permararan sih mending aja ya. Sakuling pungging, itu namanya tambak, empang cek bahasa Jawa mah itu empang. Murah meriah pemancingan di mana kayak nage kadang lukmas, kadang gabus, kadang mujair, mayan nage murah meriah duka sabaraha mayan nage tah taroskeun ka tukang pemancinganan. Tinggal nu ka pancingan aya nu 3, aya nu 4, tinggalan. Tuh tinggal siapa ge nu mancing terus kangeng Pak. Syukuran. Nah wah ayo bade kukurelingan ieu naraweco ieu. Tinggal. Yang ninggal pemandangan di dieu. Gimana Pak? Abi mah ti Sibu Hilir. Awe Sibu Hilir. Di dieu mancing mah yana sabaraha? Di dieu mah 50 murah meriah sawaregna 50 teh mesti bade kaenging deui ge bisa di dieu mah. Kan? Ieu kilo gebrus Pak tan ape? Ieu mah lapaknya masing-masing dilapakeun. Cenah wartosna mah yana 50.000. Sawaregna di dieu mah sok sakiat mancingna tuh. Pemancingan lagi mesti rek boga 5 boga 3 oge bebas ieu mah 50.000 teh. Tuh tinggal wargi-wargi tuh tinggal ieu nu ngarancing mending ngajejer. Tinggal. Wah, ieu mah mun tiasa mancingna mah lauk naon bae nu ka ala aya gabus, mujair, ikan emas, tidak tertentu. Tuh, tinggal. Tuh, nu ieu nage. Ieu mah agung pisan nya Pak kolamna nya Pak nya. Upana aya ku upan. Cacing aya ku upan. Ieunan di dieu mah tuh tinggal. Bebas 50.000 teh di dieu mah. Pemancingan mah 10 oge bisa mah. Tinggal sok nanya seueur Pak. Tinggalan ieu. Tinggalan. Kolam pemancingan oge. Ini neplak ieu mah. Sagara ombak-ombakan teh bener ieu mah teh. Sok jang Abah biru ngiring-ngiring pemajos dia. Mancing di dieu mah teh mondrek cenah silas kamari poe Minggu. Kamari mah bayaran 50.000 duka ieu mah terang tah tinggali. Mancing nage, jujur nage betul. Sok mah lagi tuh aya nu tuang. Aya upan jeunan, aya upan cacing, nu kenging nage aya jair, aya lukmas, aya gabus. Wargi-wargi kudu dulur. Tinggali pemancingan mun aralus. Ieu mah namanya ngondrek, panjang ngondreknya. Ngondrek seberapa enak Pak ngondrek? Ngondrek mah kadang 20, kadang 30, cenah pame peutuhan mah yana 50.000 sawaregna. Nepi ka burit gak tiasa mah teh kesel mah cenah. Kolamna lain leutik-leutik ieu mah tinggal mun neplak. Kolamna ge katinggalna ge. Ieu mah kada keur lalayaran sanesna mah. Kayaknya aya gabus, lukmas tak kamu ieu ngangge upan lukus, kayaknya teh mujair tinggal. Tabaskom teh eta upanna ge. Tinggal.
Nah, aya nu keur berarti tuh. Ah, ieu mah kolam pemancingan murah meriah. Katanya mah ujung ngondrek itu si bapak oge jujurna da sebiji 2 3 genep tuh bebas ngondrek. Nu kengna aya mujair. Aya lauk mas, aya gabus, asa tertentu ieu mah da kolamna ieu mah agung kieu atuh. Nah, aduh. Tuh, ieu mah hitung-hitung neger we, tinggal ditegerkeun sugan we aya nu nyasap nu nyangut. Terus ngeng sabaraha ieu, Pak? Anu tuh, mesti mancing di dieu mah kedah sabar. Ieu tos saparan-paran lami tos jam 11. Da cenah kengengan satu. Duh, hawatosnya keun sing sabar dan anu ge muji kasabaran. Mengucapkan terima kasih ka wargi-wargi ka dulur-dulur parantos ningal pemandangan anu di videokeun ku Abah di kolam pemancingan. Nuhun ka wargi-wargi ka dulur-dulur parantos nonton video Abah. Nuhun pisan, mudah-mudahan wargi-wargi kanu teu daramang singgal damang anu sarehatnya ulah aya riwit berwit halangan harungan. Mengucapkan Abah jajakarhen kasiro kasayan ibu, kasayan bapak, kasayan neng. Mudah-mudahan sing kengeng imbalan, sing kengeng babelas ti Gusti Maha Suci. Amin ya Allah amin. Abah teu panjang nu dicarioskeun. Abah bari mengucapkan terima kasih, mengucapkan jazakallahu kasiro kasayan ibu, kasayan bapak. Alhamdulillah ditampi pisan ku Abah. Mudah-mudahan sing panjang umur bari sararehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.